Karnawan bi Tekal tampok ke dahar. dahar jeung naon ieu teh? Yang asin. Ya uyuhan teu sabal aing mah. Nah make sabal ceuti dalin jeung beuleum kadal atuh. Atuh sabal we aing ukur jeung asin hungkul. Cida ting. Tong sok kalangahina kamari ceuti dahar jeung asin geuningan. Oh atuh eta mah abi mah keur hilap. Hilap-hilap beuki atuh meureunnan. Duit kamari nginjem ti ibi geus aya can ceuti. Ibi teh butuh. Alah sarua eta ge bi hilap deh. Dek meuli daging hayam ke mah dihina wae. Ngebele-bele kana hutang teh ngewa. Da abi mah ka dieu lain ek ngajelaskeun hutangnya, abi mah ek nagihan. Nagihan naon ieu teh? Biaya tahun baruan. Nah tahun baru rek aya acara naon deui ceuti. Apanya salemur urang teh diwajibkeun piknik ibi tahun baruan teh. Jadi danana teh kudu terkumpul ti ayeuna. Piknik caduk. Ah aya teh gablek duit mah atuh riweuh ting. Oh berarti ibi mah kudu pinah di daerah ieu kudu dipecat tina lemur ieu teh. Nah kitu-kitu wae mah kudu dipecat ceuti tong sok legeg atuh. Nyada iwal ibi meureun anu beda ti batur da di dieu mah kudu. Lah sabaraha eta teh iuranna teh? Nya sabulanna teh apa 100.000. Kapotongkeun mah tuh eta ceuti nu nginjem kamari. Naon ieu teh mah sok aneh-aneh wae. Haringgas duitna eueuh. Teu bisa kitu atuh ibi, eta tong dipalicet-palicet tong dibalitung-balitung kana hutang sok aneh-aneh wae. Haringgas duitna ibi eueuh pan diinjem ku ceuti geus sesok eta palicetkeun ka Heeh dinya. atuh ibi apanan hilap cek abi geuningan. Abi mah biasana lamun hilap kitu teh akibat hutang leutik eta teh. Ah hutang leutik hutang gede ge meureun ari henteu niat mah ah. Cobaan geura tamahan deui hutangna bi nginjem deui abi jadi inget. Tah hayang cebrik teuing ah nu kamari ge can mayar. Ngan henteu kapok aya jeung jelema kitu mah. Uyuhan da mali lagi ibi mah dipecat ti lemur ieu. Nah dipecat-pecat sok potongkeun.